Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah. Wa ashiruha jeung ari anu ka-10 tina 15 perkara anu mana jelema meunang digibahna henteu haram. Jelema nu kumaha tah diantarana gibatu mudhiril bid'ati, eta ngagibah ka anu sok nembongkeun bid'ah. Eta ngagibah ka anu sok nembongkeun bid'ah. Non ari bid'ah teh diantara ta'rifna fi'lu ma lam yubhad fi asri Rasulillah, ngagawean perkara urusan ibadah anu mana teu pernah dipidamel di zaman Kangjeng Nabi. Di antarana ku ulama teh dibagi mun dina i'anah mah naon aya 5. Margi di urang mah madhab Ahlussunnah wal Jamaah teu sakabeh bid'ah goreng. Matak bid'ah teh cek Imam Syafi'i aya 2 rupa, aya hasanah aya dolalah. Beda jeung batur nu teu pernah aya di Kangjeng Nabi digawean ku urang kabeh goreng, di urang mah teu ditimbang heula. Sok sanajan ku Kangjeng Nabi teu pernah dipidamel. Di antara naon aya bid'ah nu hukumna wajib, Kangjeng Nabi teu pernah midamel tapi wajib ngagaweanana. Naon tah? Jiga tadwinul Quran, ngabukukeun Al-Qur'an. Tadi antara contoh, lamun ieu Al-Qur'an teu dicetak nepi ka ayeuna, pan di mana heula mah teu aya. Ditalar gitu. Tuluy dibukukeun. Pikeun sakumahan urang ayeuna moal nyaho nu ngaran Quran. Bari baheula mah di Quran ge naon deui tulisanna ge eueuh titikan, eueuh jabar jeeran. Urang make jabar jeer ge hese keneh wae. Ya eueuh titikan, eueuh jabar jeeran. Aya bid'ah anu naon cenah anu sunat. Loba eta mah. Di antarana naon? Ngaberjamaahkeun salat tarawih. Eta teh bid'ah teh. Ngan bid'ahna bid'ah hade. Kakarak dipidamel di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi matak nu kudu dituturkeun ku urang teh sanes we Kangjeng Nabi, tapi tuturkeun deui para sahabat. Sabab bisa jadi ku Kangjeng Nabi di zaman harita can katingali, di zaman sahabat kakarak aya. Oke, di antarana aya deui bid'ah anu hade teh jiga lamun urang salat Jumat adzan leuwih ti hiji. Urang adzan sok leuwih ti gimana? Miti pas asup waktuna adzan. Engke pas khotib naik kana mimbar adzan deui, bahkan di zaman Sayyidina Utsman teh adzan nepi ka 3 kali. Sabab urang jamaahna can datang ngarontok keneh wae. Eta terjadi zaman baheula nepi ka adzan di piuran nepi ka adzan deui. Saking kunaon umureun nu 1000 barang gawe naon nepi ka ngagoro nepi ka 3 kali. Aya paling di urang mah nepi ka naon 2 kali. Eta zaman Kangjeng Nabi hiji. Nah, zaman sahabat ayana di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Entak urang mah henteu naon henteu juga anu nya teh ya. Nu dibina ku Kangjeng Nabi berarti oh lamun henteu nya henteu ulah gitu. Henteu. Bahkan urang mah di zaman sahabat henteu, di zaman ulama nyontohan ku urang mah dipigawe. Sabab ulama oge moal sapati-pati ngagawean namun teu aya dasar ti dituna. Model komo ayeuna dianggap bid'ah naon maca ilahilas tas Jumatan. Itu kenging saha teh teh pan elit kenging ulama mah. Saur aya nu nyarioskeun kenging Sayyidina Abu Nuwas gitu. Urang mah nyebutna Abu Nawas gitu. Eta nepi ka saur Sayyid Abdul Wahab As-Sahrani, lamun jalma nu maca kana eta khamsa marrat dina setiap ba'da Jumat, maka maotna yakin cenah bin ghairi syak tanpa ragu pasti mawa iman. Teu karayang teh baralik teh. Ilahilas. Heeh teu kudu bareng jeung batur urang we bari balik atuh geureuy. Maca ilahilas teh.
Ari keke merempeng teh yang balik mah. Eta amalan ti ulama dipigawe ku urang. Tapi lamun diasongkeun ka batur anu tukang sok ngabinah-binahkeun mah moal bareu kieu. Ti dituna nya sabodot teh. Mata urang mah naon rupa nu dipigawe ku guru geus cukup sakitu oge. Sabab guru tanggung jawab. Nah ulah nyieun-nyieun sorangan we, di guruna nyieun sorangan. Oke naon di cenah wahadi asyaraha. Jeung ari anu ka-11 tina khamsata asyar. Ari nu ka-11 tina 15 gibatu mukhfil bid'ati. Eta ngagibah ka anu nyumputkeun bid'ah. Teu wani ari hareupeun batur mah ngan maneh teh golongan ahli bid'ah keneh. Sosoranganan we disumput-sumput. Cek ulama bid'ah teh ahli bid'ah teh. Naon sumberna teh aya mun urang mah lamun ka di naon ayat 7. Nah, di antarana sok disebut ayat hiji Mu'tazilah. Nah, nu kumaha ari Mu'tazilah? Al-qailun bi annal ibad khaliqu a'malihim. Nu ngaran urang teh ceuk Mu'tazilah, bisi urang pernah nguping Mu'tazilah oga paham bahwa urang makhluk teh nyieun pagawean sorangan. Rek hade rek goreng. Mending aya lebah goreng, ieu lebah hade ge diakui teh ladang urang. Ari ahli sunnah wal jamaah henteu. Lebah goreng akukeun ladang urang, lebah hade mah taufik ti Allah. Itu urang ayeuna mah teu rek hade rek goreng aing. Teu tah aing-aingan wae tah mah. Aya lawan naon Jabariyah. Tah eta mah naon? Meunang Allah kabeh oge. Si uday peuting-peuting kokorotak neangan endog tatangga. Ditewak ku Pak Hansip teh naon sia? Keun bae da endog nu Allah. Urang oge ngarayap lempang teh dikersakeun ku Allah. Nu kitu mah dagor huluna. Aing oge ngadagor sia teh ku Allah gitu. Eta sagala di Allah-Allahkeun tah mah. Kabeh ge ku Allah, kabeh ge ku Allah. Ngalekui pemajikan batur ku Allah. Iya bahaya ieu leuwih bahaya eta golongan bisi aya jalma nu boga paham kawas kitu. Nu kitu digibahna teu naon-naon eta halal eta digibah jelema nu kitu. Sabab naon? Paur lamun teu dicaritakeun aibna hareupeun batur, engke batur mun urang mah kapengaruhan ku jelema eta. Sehingga sagala rupa teh jiga nu inya we wawalianan gitu. Ali wali mah sagala rupa ku Allah teh memang geus mun aya penjagaan ti Allah. Man kitu ieu jalmanya di mana-mana jelema sabadana migawe kaparduan tuluy istiqomah migawe pasunahan maka Allah nu bakal ngajaga jelema eta. Panon bakal dijaga ku Allah, ceuli bakal dijaga ku Allah, suku dijaga ku Allah, kereper dijaga ku Allah. Sagala rupa dijaga ku Allah. Sehingga lamun Allah ge dikeresakeun ku Allah dan memang geus diraksa ku Allah. Aya urang mah kikituan teh. Kena ngadukung lebah urang nyieun goreng, piraku sagala dikeresakeun ku Allah noong wani keneh. Wali Allah ngomong hal wali no atau keur diceleng nangkring gabrek sugan aya barang anyar gabrek ceklok atawa jelema anu ngagap can aya mujassimah atau musbiha musabbiha naon alladzina yusabbihunal haqqo bil khalqi nyarupakeun pangeran ka makhluk nganggap Allah aya pananganna. Tuh, teh golongan ahli bid'ah begitu tong dibaturan cenah. Lanjut deui. Wasani asyaraha jeung ari nu ka-12 tinu khamsata asyar. Dikru masawil khalqi eta nyaritakeun pirang-pirang kasalahan musuh. Musuh teh lawan urang nalika persidangan dicaritakeun kurang lil hakimi ka hakim. Sepertina orang teh dijadikan saksi. Wanyak saksi harita nempo si uday luncat tina jendela randa gitu. Sepertina teh cek urang teh saha ditanya ku hakim teh. Jelema saha anu ieu na? Teu tekenging teu teh ngagibah batur haram gitu. Ieu teh kumaha kong ngalaporkeun tapi imong nyaritakeun jelemana gitu. Kumaha eta kajadianna mangna si eta? Abi mah teu wantun nyarios geunana. Aya ditanya ku hakimnya sajian terena. Haram wae kaos kitu mun aya kasus boh naon bae nya teu haram. Najan ieu teh nyaritakeun aib.
Nah, ieu nyaritakeun aib anu henteu haram di mana-mana orang ditanya ku hakim. Hina dakwah dina nalika didakwa. Hina dakwah dina nalika didakwa awis suali atawa ditanya maka teu naon-naon. Wasalisa asaroha jeung ari nu ka-13 dina itu 15. Tina khomsata asar antas kuwa eta yen ngalaporkeun anjeun. Antas kuwa eta yen ngalaporkeun anjeun al-dolima ka jalma dolim. Ngalaporkeun jalma nu ngadolim, bisi aya jalma nu terdolimi kurang dilapor ilal qodi ka qodi. Nya pokona mah jelema anu punya kekuasaan mah bisa bertindak. Dia model ka polisi ngalaporkeun. Abdi di ditu aya ieu, abdi didolim kusaha? Ah, moal dicariuskeun jalmina pokona mah. Keun ngalaporkeun aya mau dibejakeun ngaranna mah atuh. Bejakeun awil wali atawa ngalaporkeun teh ka penguasa. Patan kuru atuh nyaritakeun anjeun. Uyubahu karena pirang-pirang cacadna itu dolim. Maka ieu halal, henteu haram. Warobi'a asaroha jeung ari nu ka-14 dina 15 anu teu haram dicaritakeun aibna teh gibatul kafiri eta ngagibah jalma kafir. Ngagibah ka jalma kafir al-harobi anu bangsa harobi, anu bangsa merangan. Jiga non, jiga Israel nyaritakeun Netanyahu di pengajian. Pan aya nu katukangna oge sabaraha 8 tahun sakaratna geuningan. Nu kanggus bari latungan dina sirah dina naon segala rupa. Presiden samemehna tah. Kurang dicaritakeun aibna teh. Teu naon kafir harobi nu merangan Islam teh halal di naon. Kahormatanana di eta tadi. Wa amma dimiu jeung anapun ari kafir dimi. Kafir anu dijamin keamananana ku pemerintah Islam. Ya, kafir aya di lingkungan Islam. Patah rumutah eta haram non gibatuhu ngagibah ka ieu dimi. Ada orang mah negara Islam tuh. Ya bisa negara Islam gitu. Tuh aya jalma kafir asup. Mane secara resmi itu dijamin keamanan ku pemerintah. Nah, nu kafir kawas gitu teu memusuhi iman teu. Nu dijamin keamanan nu kitu haram digibahna. Wa khamisa asyaraha jeung ari nu ka-15 dina itu 15 terakhir gibatul murtadi eta ngagibah ka jalma murtad anu tadina Islam tuluy pindah agama eta mereka pindah agama atawa teu nyekalkan agama di jelema murtad teu haram digibahna la tariki shalah lain ka jalma nu ninggalkeun salat atawa henteu meunang ka nu ninggalkeun salat al-mafrudote anu dipardukeun sia tata tara salat teh entong sia eta mah jelema nu sok ninggalkeun salat fardu mah entong digibah eta mah masih kene dihormati kene. Qala ngadau Syekh Ibnul Arabi nah ieu mah nu kantos di ditu teh geuning harita basa muludan keun bae nya di gede wayan bagi jeung penting peryogi likulli muslimin pikeun saban-saban jalma Islam sahabae jalmana ieu mah. Nah, naon aya takidah yen ngayakinkeun nekatkeun ieu muslim nekatkeun kana naon anna jami'a ma kana yen sanyana sakabeh perkara kana yen sanyana sakabeh perkara yasduru anu bijil ieu perkara naon perkara teh perkara aib perkara dosa perkara kacacadan tingkah laku nu teu pantes nu bijil min ahlil baiti ti ahli bait Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, golongan para habaib nukur ayeuna rame teh padahal tiba baheula geus biasa wae. Ai kitu guru-guru urang teu seueur anu guruna teh kaluhurna teh para habaib nu dianggap bohong zaman ayeuna. Bahasi mah kitu teh aya guruna anu habaib. Ih, aya kitu teh mama sempur aya kitu dina sanad kailmuan. Teu aya habaib kitu kaluhurna. Lamun urang nganggap ieu menyakiti perasaan ieu bahaya ilmu teh muradul. Dicabut manfaatna.
kumaha cenah tah bisi urang ningali pas sok kitu teh nya perilaku turunan Kangjeng Nabi tingkah lakuna jiga teu Kangjeng Nabi urang ge anak ustad kalakuan teh jiga tiga ustad geuningan perilaku anak kiai maling hayam beda lain lah tuh beda deui ai urusan ilmu urusan akhlak mah ai Kangjeng Nabi mah kenging jaminan maksum dijamin atuh Kangjeng Nabi mah benten sareng duriana biasa we jiga urang hayang ilmunya kudu belajar gitu kudu berakhlak ngan keur urang anu lain kumaha mensikapina lamun ningali ternyata teu cocok jeung aturan agama. Nah, keur urang ya. Pan kamari ka tukang-tukang tong bujeng-bujeng durian, tong bujeng-bujeng durian. Ieu mah kajalma biasa. Anu katempo kurang sampena goreng patut, urang meunang goreng sangka. Pan husnudon mah lain keur ka batur, keur ka awak sorangan. Lamun mudah kana tidinya oge urang teh geus eueuh. Seolah-olah urang lamun ngagogoreng batur berarti ngagogoreng batur sarua jeung muji awak sorangan. Nanti ngagoreng batur teh sarua sanajan mah tara muji, henteu aing teu muji. Atuh geuning ngagoreng batur, pangna ngagoreng batur ge berarti nganggap batur goreng. Berarti manehna mah alus. Ulama baheula mah teu abdi nu goreng mah. Gitu we. Sakumaha anjeunna saleh oge tetep we ngaku abdi nu awan mah. Nu sanes katingalina wungkul buah-buah menang panghampura Allah. Kuring mah buah-buah ya ibadah oge. Pijengkeun pangeran buah-buah. Teu ditarima ku ibadahna oge. Nah, gitu nu hebat mah cenah. Kumaha cenah ipek teh cenah. Anna jami'a ma yaslu min ahli qad afa eta nyatana ngahampura. Yakinkeun ku urang dina hate naon rupa kalakuan anu teu layak anu bijil ti diriah Kangjeng Nabi yakinkeun ku urang qad apa eta nyata ngahampura saha Allah anhum ka itu ahlul bait yakinkeun cenah cantumkeun dina hate urang ieu teh nu nyarios kieu teh Syekh Nawawi Banten anjeunna kan ieu teh Syekh Nawawi nu ngarangna teh ai kitu teu nyahuan kitu Syekh Nawawi zaman baheula tepang sareng Sayyid Usman Betawi anu digogoreng teh zaman ayeuna teh dipitnah teh bebeakan pedah jadi gabung jeung Belanda padahal misi pan urang teh meureunnan hayang mawa Indonesia nepi ka jadi negara supaya umat Islam bisa ibadah teh aya anu di luar mun urang mah di luar pemerintahan aya anu asup ka pemerintahan ieu teh ieu keur saeutak-saeutik ngan keur anu teu narima nu fanatik pisan tiap ningali nu asup teh langsung we digogoreng. Wah eta berarti antekna Belanda sabab milu asup. Tong bujang-bujang kitu pangkat ayeuna kiai urang anu sok di istana pan golongan anu fanatik mah. Anu naon? Anu fanatik kana bab tasawuf kitu wah eta geus gabung jeung pemerintah teu akur jeung tasawuf eta tah. Jiga Mbah Maimun Zubair digogoreng pan golongan kitu mah sabab ngahijina jeung pemerintah juga Abuya Muhtadi aya urang saha teu ngagoreng batur tong bujang-bujang kiai nu digoreng itu mah ahli ilmu urang jeung jelema biasa ge ulah ngarasa leuwih jadi balikeun deui ka dinya kumaha cenah ngahampura sallallahu anhum ka itu ahlul bait pihi dina itu mayasduru perkara nu bijil ti aranjeun aya kapungkur mama gentur itu sok jarak kali itu, sok jarak kali itu. Anjeunna kacida tadim bisa. Ya di waktu inu naros. Mama cenah. Lamun habaib nyieun dosa disiksa moal? Disiksa. Biasa jawabanna bijak. Supaya kahartieun ku jelema awam ngan disiksa teh mun teu dihampura. Lamun dihampura tong boro durian atuh masih urang oge dihampura mah. Nyaho teh urang dihampura jeung teu na. Apa tanya kok tahina ulama di bejan cek Syekh Ibnu Arabi ku Syekh Nawawi dicantumkeun dina catatan kitabna sing ingat yakinkeun dina hate tanamkeun naon rupa tingkah laku nu kaluar ti duit Kangjeng Nabi yakinkeun geus dihampura ku Allah lamun geus dihampura ku Allah ulah wani maneh ngagogoreng da kurang lagi jelas nu ngagogoreng mah jelas goreng ini nu goreng mah urang ulah kabawa-bawa nu kudu ngagogoreng deui seolah-olah orang teh jika nonton goreng, buku goreng tengen-teng atuh, gitu meureun, tengen-teng kalakuan gitu. Walaisa tegas nama henteu meunang. Walaisa tegas nama henteu meunang lana eta tetep pikeun urang sadaya.
teu meunang lana eta pikeun urang saya naon damu ahadin nyacad ka saurang oge. Nyacad ka saurang oge. Pakai pak atuh bari kumaha? Pakai pak atuh eta kumaha? Bi ahlil baiti ari ahlul bait. Kumaha cenah pakod ahbaro da nyatana ngabejakeun nikah kaula. Jadi kisahkeun loba kisahna. Anu zaman ayeuna terjadi teh kaalaman ku kiai baheula. Nepi ka tobat. Tina sabab naon? Gak babari aing ngelingkeun kiai mah, naon? Bere ngimpi we. Geus udang sare teh keung. Da ieu aya contona. Kumaha cenah ngabejakeun nikah saha asikotu jalma kapercaya. Saha asikotu jalma kapercaya. Indi mungguh kaula. Cek kaula, saha cek kaula teh cek Sayyidul Arabi. Anu pengarang kitab Futuhatul Makkiyah 20 jilid disimpan di luhur Ka'bah. Sataun cenah hayang nyaho manfaat moal lamun ieu manfaat kahujanan kaanginan bakal tetep, lamun teu manfaat berarti bakal amburadul. Dituna ternyata weuteuh kitabna. Ngarep Futuhatul Makkiyah Sayyidul Arabi nu ieu. Kumaha cenah ngabejakeun kau jalma kapercaya nu cek kaula bima kata di Mekah. Jadi carioskeun jalmina saha ngan cek anjeunna terpercaya. Qala nyarios ieu sikoh kemudian nyumputkeun identitasna. Sabab anjeunna nu ngalamanana bisi kurang menghormati kuntu kabuktian kaula. Cek eta jalma nu kapercaya nu ngadongingkeun teh. Akrohu eta mika ngewa kaula. Akrohu eta ngewa kaula mah kana perkara kagorengan yap alu anu migawehu kana perkara saha asuropau pirang-pirang sarip pirang-pirang habaib. Nah, kaula teh ngewa lah para rantes pisan mitina mah tidinya heula Pak tuluy ngagugat ngaguar-guar nepi ka nganggap pengarang Sulamut Taufik lain cenah lain Sayyid Abdullah naon bin Thohir bin Hasim wa Alawi mun eta teh pengarang Sulam Taufik teh diguar-guar lain cenah lain eta pengarangna dipalsukeun. Aduh, geus pabeulit padahal manehna oge nu ngomongna teh baheula ngaji heula Fathul Muin. Ngaji heula Sulam Taufik baheulana teh. Salalieur. Kumaha cenah? Kami teh ngewa cenah kana kalakuan para sarif bima kata di Mekah. Nu aya di Mekah pinasi di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat cenah? Paro aya itu aya ngewa mun benci nya ngaregeta. Paro aya itu tuluy ngimpi kaula pin Naomi dina sare ngimpikeun ka saha Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Kumaha cenah wahia bari ari Sayyidah Fatimah mu'ridatun eta anu ngabalieur malingkeun wajahna ani ti kaula mu'ridatun eta anu ngabalieur ani ti kaula. Nah, jika nu bendu urang ambrok yang jelema ya. Padahal mah biasana oge babari si eta teh ngobrol mah ieu mana teu hayang ningali rupa ningali beungeut. Bogos yeun. Jengkeleun atawa naon? Pasalam tu tuluy maca salam kaula. Alaiha ka Sayyidah Fatimah dina impian. Wa sa'altu jeung nanya kaula ka Siti Fatimah. Naroskeun kalau kasihna an iradiha tina sabab ngabalieurna Siti Fatimah. Nah make jiga nu bendu ka abdi kumaha walaran Sayyidah Fatimah anu matak ngagebeg kita ulama ieu pakolat tuluy nyarios ieu Sayyidah Fatimah innaka taqu fis surafa innaka sanyan anjeun taqu eta geus mencaci maki geus nyacad anjeun fis surafa ka para sarif. Oh, istilahna di urang mah masyhurna cek sekna we ge dina naon dina ukur dulu jen lain aya teh geuning di urang mah masyhurna naon habaib nyebutna gitu. Taqwa pisuropa pakul tu tuluy nyarita kaula cek eta kiai teh cek ulama eta ngajawab laha ka Sayyidah Fatimah aya alasanana pangna kaula nyacat oge pareun kitu ya sayyidati ama taroina mayat aluna pinnas. Ya sayyidati wahai junjunan abdi panutan abdi mun urang mah kitu. Ama taroina naha teu ningal anjeun. Naha teu ningal anjeun
teu ninggal pangersa kana perkara yap aluna anu sok mari gawe itu suropa kana mah nah teu kapendak teu katinggal ku pangersa geuninganan ya teh yo sok ninggal ngagawean anu ngagawean pinasi di masyarakat di jalma-jalma kumaha walaran Sayyidah Fatimah alasanana memang puguh ngewa oge dah alasanna juga kitu pika ngewaeun beureun aya gitu pakola tuluy ngadawuh Sayyidah Fatimah alaisahum abnai alaisa nahalain sahahum itu suropa anu ngagawean perkara nu teu layak anu teu pantes abnai eta turunan kaula nah lain turunan kaula kupedah migawe nu tingkah laku teu pantes lain dicacat kudu paling dinasehatan bener mah kitu urang kok anak kiai urang di antara lamun adab-adaban we ka guru urang di pasantren gitu hayang ningali putrana ternyata tingkah lakuna elmuna teu cocok jeung guru urang nah urang bebeak kana dicacat nyeri hatieun moal guru urang lamun anakna jiga gitu-gitu atuh meureunna sementara barokah manfaat ilmu urang teh tergantung nepi ka mana hate guru ridho ka urang guru lagi dikecewakeun da gelut we jeung anakna parbut kabogo atuh kudu ngelehan begitu ai kitu kusina kumaha pakolat pakultu tuluy nyarita kaula ceuk eta ulama laha ka Sayyidah Fatimah minal an tubtu minal an mimiti ayeuna minalan ti mimiti ayeuna tubtu tobat kaula moal wani-wani deui nyacan aya pas kitu teh paak balat tuluy madep Sayyidah Fatimah pas kaula nyebutkeun tobat alaiya ka kaula langsung nemongkeun wajahna nuduhkeun anjeunna tos ridho mereka ada bisi urang gitu paurna teh urang teh teu katobatan kabawa maot tepang jeung kangjeng teu hayang ningali beungeut urang kumaha urang mah kitu nya naudzubillah min dalik da aman keneh urang mah ka ngajelna teu jengkel kasasakeun sabab loba jengkelan mah hese ngecelok tadi jengkel kali itu jengkel ieu kurang ieu na ieu mah rada tingkah lakuna kurang pantes ieu mah rada nu kitu mah boga hayang beas eueuh teh hese urang mah kasasake senyum wae kanu gelo ge senyum aing mah sarua gelo gitu urang mah jeung sasaha wae oge lah geus kabeh ge batur mah leuwih alus tinimbang urang anu nganggap urang leuwih alus tinimbang batur mah turunan iblis teh ngaranna ai kitu teh cenah kumaha oh pas taekwondo tuluy hudang kaula koreja teh hudang hudang teh panon gitu koreja teh hudang aing hudang kitu meureun da karo nyaritakeun hadal kisot hadihil kisota kana ieu kisah saha Ahmadu As-Suhaimi Imam Ahmad As-Suhaimi fi Lubabi Thalibin dina kitab Lubabut Thalibin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.